Lah anjir hujan wae jadwal teh. Nih saya musim-musim hujan. Cuaca teh kieu we jeung kieu. Asa kaluman anjir. Padahal kan geus waktuna halodo ieu teh. Alah buat kan nyarari cangkeng ieu. Baik hujan wae meureun. Si anjir. Oh atuh halodo. Deueuh poe. Popoean gararing baseuh terus. Mata tong ngisi wae. Hujan wae mah. Kede we. Up. Cik atuh nanya ka urang teh. Main geuleyeung wae ieu mah yeuh. Are maneh wawuh teh jeung urang. Oh, punten Kang Rusuh. Nanya tuh ka urang teh da wawuh lain. Main ngungkug wae ieu mah yeuh. Asa kacida. Nah sieun dipentaan. Oh, henteu Kang. Ieu nembe teh tos meser bako abi. Dah meuli bako wae bebeja. Bako naon? Bako kawak Kang. Mana cik ningali? Iya Kang tah. Jer siga halus bakona ge euy. Bako mana cenah? Saurna mah Cinisti akang. Halus eta mah bako teh seunyeuk sigana teh. Cenah mah Eta meuli di mana maneh? di Kulon, di Mang Otang. Apal tuh? Oh Mangotang eta. Bandar bako atuh eta mah. Sakedeng deui ge eta mah beunghar. Muhun bumina ge tos loteng. Akang teu meser atuh. Meuli sagala. Minta we atuh saeutik. Meser atuh akang, abi ge meser. Saeutik euy. Baya setengah oge. Entong akang meser. Abi ge apanan meser atuh ngangge artos. Nah maneh korun-korun teuing eta. Pira ge saeutik urang hayang udud yeuh. Ieu mah anyar kene akang dibungkus keneh moal dibagi-bagi. Da akang teu nyadak bako. Puguh matak menta oge. Dek mere moal ka urang. Moal paingan akang teh tadi teu ngabako. Ngabako atuh cicing we kieu teh. Ieu mah. Maneh korun-korun teuing atuh euy. Boro enta saeutik. Entong akang ieu kanggo bakal lebar sakedik oge kate ngirangan gitu. Atuh dipentas saeutik mah bakal ngurangan ari maneh siga nguyeur. Ari maneh naon tadi eta keur leumpang teu nanya-nanya acan ka urang. Siga ka musuh wae ieu mah yeuh. Hampura akang tadi teh sugan teh daya akang gitu. Teu katingali duka pela cedeum gitu. Piraku teu katingali ku maneh ieu urang sakieu ngajungkiringna. Heran aing mah. Maneh kan wawuh jeung urang, tetanggaan, babaturan. Piraku main geuleyeung wae leumpang teh. Siga ucing wae. Hampura akang sekali deh hampura. Tong kitu ari ka babaturan teh.
panggih nanya tek itu seuri lain ieu mah jamadon we rasa tepararan tos teuing. Puguh akang abi teh loba hutang ieu teh. Nah hutang we di bebeja eta mah urusan maneh we make bebeja ka urang naon hubunganana hutang maneh jeung urang. Sugana itu dipangmayarkeun ku akang. Sulit teuing teu mais teu meureum kudu pangmayarkeun hutang maneh. Alah cengkeul Sugana itu dibantuan ku akang dipangmayarkeun. hutang ka saha maneh eta? Loba akang jutaan. Anjir wanian euy karentenir lain. Muhun akang tilas eta biasa pasang torolok. Paingan teuing atuh maneh mah beuki ka nu torolok parah. Terus sok nyieum kitu mun beak saldo. Nya kang tapi teh kadang nu aya diical abi mah pamisep saldo teh. Be sigana ka calana-calana maneh dijual meureunnya jeung modal eta torolok. Nya kitu teh we kang da kadang menang gitu. Pami menang sok langsung diangge deui disaldokeun deui. Be eueuh kalebar sok ngajual naon wae kitu. Aya calana kang, aya jaket abi mah diical. Kadang oge eta tah ka palu-palu ku abi sok diical gaji nu saha we kitu. Kadang sok nambut heula abi mah. Nambut ka tetangga gitu. Nambut gaji, nambut sugu teras diical ku abi diangge saldo. Alah gelo maneh euy nginjeman barang batur terus dijual dipake saldo gitu. Parah ieu mah yeuh kasaha we sok nyieum parabot eta mah daerah gaji jeung bedog. Aya ka Kang Didin, ka Kang Udan sok abi teh. Teu diuwihkeun diical we ku abi teh di kilo karong misalkan boh palu, boh bor, boh kikir gitu. Da abi peryogi atuh akang jang